Ya anu penting mah aya mah puasa siapkeun hati urang. Terus urang kagak ke tetangga minta hampura. Tidur di luar. Jalan, ayo. Kemana? Kadang mau RT. Ya, Aduh, pusing banget ini. Mana belum dapat kerjaan. Besok kapan udah mau munggah. Nyari duit kemana ini gua? Bang, kerjaan lu duduk kayak gitu. Mana besok munggah, beli ayam, daging. Buru-buru neng. Beli daging, telur kita beli apa? Makanya kerja, orang duduk kayak gitu mana bisa dapet duit. Nih, mending lu nyapu. Pelan, ayo. Ih, ke mana? Ke rumah Pak RT. Ya, ke rumah Pak Ustadz. Kangen. Hana duluan aja, aku belum mateng. Ya udah deh, kita duluan ya. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan sih, males. Tidur di luar, tidur di luar, tidur di luar, tidur di luar. Hari jadi istri ngartikeun salaki balik gawe sok suguhan kopi ulae gois kudu ngarti bisi engke akang kawin deui. Waduh, gua tidur di luar besok. Oh no. Ini mana ini? Si Kunyuk, Nyuk, buset, SD. Sini lu Parah banget. Sini. Nah, Nyuk. Sini. Nyuk, lu ngapain sini? Nah, lu ngapain ngagetin gua? Gua habis jalan-jalan sono tadi. Sini deh, gua mau nanya sama lu. Apaan? Lu udah ada persiapan belum? Persiapan apaan? Buat munggah besok. Lah, lu kagak tahu. Emang munggahan apaan sih? Ya, buset. Lu tanya aja dah sama RT Ustad no. Emang si RT si Ustad ya? Ada di sana depan. Lagi ngapain? Lagi pada ngobrol kali kan tadi. Gua lihat. Oh, Tahu yaudah. barang mah. Ya Sono, udah, di sono. Di sono? Iya. Oh, ya udah. Salah Nyuk. Di Mana? sono. Sana. Iya, sono. Oh, ya udah dah. Udah buset. Salam. Bang Kosim. Gimana ini? Biasa nih kita mau kelalang keliling. Beres juga nih. Kita kayak punya lahan kosong di rumah. Wah boleh juga tuh nanti dari bibit saya punya nyok bibit di rumah tuh dikembangin aja langsung kan dari sini kita subat di sana. Mantep ini, wah bener-bener ini usaha bagus nih. Ngomong-ngomong nih, ngomong dah. Udah punya persiapan belum? Ya kita sih persiapan munggah mah alhamdulillah kita ikut paketan sama puasani itu ya buat lebaran rokok.
Kita lagi nyari ayam, Lagi 2 kilo mah udah ada. lagi nyari ayam kampung kita ini. Punya nggak? Kampung. Iya. Ayam mah banyak nggak tahu telurnya ada apa kagak, kita mencari aja ini dah. Ini ada. Telur nih. Nah, ini asli apa bukan sih? Asli telur itu mah buatan Tuhan, buatan Allah mah asli. Gimana nih cara ini aslinya? Biar tahu asli. Bang nih, iya. Ini pasti asli ini. Iya, coba. Ya lihat nih. Iya. Oh, wah, kasih bener-bener kesuruh ngetes telur asli apa kagak ini? Belepotan wajah ini. Lah. Alhamdulillah puasa tahun ieu mah geus kabeli daging, kabeli hayam, ambil geus kabeli geus pokona mah. Tinggal nungguan eta tong puasana ieu. Kira-kira bener teh puasana ieu nepi teh ieu pika lebaran sabulaneun. Pokona mah geus atobat eta mah pokona mah tahun ieu mah geus ngambil geus kabeli. Atobat urang geus. Budak letik. Bang. Kadieu. Kadieu maneh. Teh eta man ya mang. Oh. Bagus banget eta bola. Ini kan sekolahan. Mana? Lagu naon sih? Utang. Mana iya pasti mana? Isulin. Neangan si RT jeung Ustad. Oh. Urang teu nempo Ustad da. Maek naon dengan Ustad? Eta RT. Biasa. Hah? Nyeri ini. Mana segala lagu padinya, siga budak titik boy. Eta nempo eta mana taman meureun resepnya. Lain. Mang. Naon? Opo. Aduh, naon tak. Naon? Batur geus persiapan bulan Ramadan jeung bulan eta. Emang mana encan? Encan aing, emang naon sih bulan Ramadan jeung naon penyambutan naon Rajab teh. Pokona mah. Rajab, pokoknya eta lah. Mana naikkan ke RT jeung ka Ustad. Pokona mah persiapan mah. Urang geus boga persiapan. Lah hebat. Oh, tapi mana hayang ka RT we jeung Ustad nanyakeun na. Aing bingung. Bingung naon? Mana titah nanya si RT jeung si Ustad. Tadi aing di itu papanggih jeung sahanya si Damar sama. Sarua titah nanya jeung si Ustad. Mangga teh si Ustad jeung RT ka mana? Oh, teu nempo urang. Urang itu tadi teu nempo manehna ge sabidi wae. Oh, geus lah. Ai itu mah teu manggihan mah. Aneh. Habis satu. Heeh. Urang gede ah. Si RT. Aduh. Pak Ustadnya. Kedar. Gede. Nanya. Nanya orang. Tadi enggak Pak Ustad gini yuk. Hese lah kaluhur. Yuk di dia. Enak sih. Orang teh kieu. Barudak ya, kabeh sawarga di ujung itu, ke ujung itu. Nanti persiapan bulan puasa. Terus Jeung naon sih jadi teh? enggak. Munggah tah. Batur geus anya endog, daging, kabeh geus persiapan. Emang naon wae sih kudu persiapan bulan puasa? ngomong sugan naon lu diburu-buru orang rek balik ya hari Ustad celempang ulah mah kita nanya naon udah tarik-tarik aneh mah bingung ngomong sih doang Orang nanya doang. ya inti dari kurang erek puasa teh eta mah saukur keureun penyemangat doang ngaranna munggah ya anu penting mah ari erek puasa siapkeun hati orang terus orang agak kata tangga minta hampura kamu kurang bukan kulap salah eta meunang disiapkeun tapi entong diheboh-hebohkeun teuing jadi yang penting mah hati orang sing bersih kata tanggaan orang bukan salah sing ikhlaskeun maafkeun gitu kakolot amung geus ninggal samperkeun kuburan jarahi bae puasa hampura ka indung anu masih hirup kene samperkeun ambe naon ambe menang redona ambe puasa orang bisa menang anugerah atau enggak ampunan Allah berarti Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Den. Oh, gitu. Ya, Berarti budak lu tadi bebeja loba sagala eta ria ongkod teu. iya ria mah henteu, cuman ulah berlebihan teuing. Gitu. Oh, geus lah.
Guys, Guys, itu doang. guys gitu dah orang. Assalamualaikum. Salam. Aing kita tarik. Timbang segera gede dong. Nyokit aing balik, aing lapar aing balik. Tantong puasa na yuk. Kira-kira Tadi bagus nggak? Warna burung keriting.